nyaeta urang ngalah hiji jelema anu ngaranna Astajingga atawa si Cepot. Sauyo syaratnya teh supaya bencana anu ratusan kali lipat teu datang. Keun urang teuneun dihandelem hieum gesan sampeureun. Satengahing marga dan Rakang sampun perata sedanten ulah dia pala tam-tam hangkot buta parantos hempak berbayak sadipoin di Senopati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu gecunuk baraya nugas datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur tapi noda majisim abdi nyangakeun semah pangabaktos kahonyuk panjenengan Gusti Patih mugia katampi kalayan kabingahan pembakti di jisim abdinya Gusti mudah-mudahan salira leah mana nampi kana pembakti jisim abdi dina waktu ayeuna ditarima pujastuti sampean atuh hatur nuhun upami jisim abdi parantos ditampi ngarasa bingah kalian bingah nu taya papadan bingah ka giri-giri awor bingah taya papadana aya naon ieu teh Gusti nyaeta urang ngalah hiji jelema anu ngaranna Astajingga atawa si Cepot. Nah eta si Cepot pada dialakuna emangna eta teh buah kos ngalah suung wae jika suung wae diala pokoknya mamilu we yeta ya saya marati dewa saha-saha anu bisa nyangkalak Astajingga diasungkeun ka para dewa bakal diberi hadiah nyaeta ti sawarga Mariloka. Oh kitu iraha ayeuna waktuna siap mangga ngeran mangga siapkeun pasukan anu saloba-lobana sae mangga hayo pada lumampah sakabe mangga Gusti ini siap belajar sadayana paredna wangalet ngeuing ngapanalet kemat-kematnya tangpina ngajuk-juk negara Amarta sauyo syaratnya teh supaya bencana anu ratusan kali lipat teu datang. Keun urang teuneun dihandelem hieum gesan sampeureun cak urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun
paranti nyokot ninggalkeun ke bakal kasampur deui kacarios di negara Amarta anu tadina negara Amarta teh estuning ayem tur tentrem nanging kiwari negara Amarta harengheng ku dedengian pajejet ku dedeleuan gara-gara seueur tamu anu datang ka negara Amarta harina tamuna teh nyata menta Astajinga setiap negara nyungkeun Astajinga nyata bade dijantenkeun tumal di sawarga Maniloka hiji-hijina negara anu teu kapangaruhan ku ieu bewara dewa lintang ti negara Amarta malahan Prabu Yudhistira ngutus sadayana diana pada ngajaga ieu Astajinga di tapal wates negara Amarta kekep lir gegep kaayaanana estuning saling cing pageuh kancing saling set pageuh iket supaya ya Astajinga henteu aya anu tiasa nyangkalak itu kaayaanana saperti anu karanapan ku dewek ayeuna deuleu kumaha teh jauh tina panyangka deuleu dewek euy naon teh akang jadi jalma anu viral trending topik ngelehkeun Bunda Krola aing teh model si Bunda pajak Krola malewat ku dewek ayeuna deuleu percaya viral model si FYP model si dina pajar. TikTok dina IG dina Twitter dina Facebook dewek jalma hiji-hijina anu dipenta ku dewa nya eta ting naon ya dewa deuleu euy kasang tukangna padahal mah aing teh pejabat lain jelema penting ge lain aing teh istuning rakyat cacah kuricakan lieu kreuweuh ragap teu aya hirup sangsara koreh-koreh cok tapi luar biasa deuleu pamerintahan negara Amarta kumaha kitu akang ngabela dewek nepi ka toh-tohan deuleu euy laras itu kapal Sukhoi burber di luhur deuleu ngajaga dewek eta teh Kang pasukan Raden Gatot Kaca wah nya gacan pasukan darat Raden Anterja teng wajah di mamana deuleu beres akang nya di laut pasukan kelautan Raden Jakatawang nya dimimiti kapal perang nepi ka kapal selam Parahu Tongkang rakit aja aya rakit udang lobster atau ti Bayangkara juragan Abimanyu deuleu teh syirikna di tapal wates negara Amarta dijaga ketat deuleu dewek jadi prioritas nganuhunkeun aing ka negara Amarta deuleu euy laras akang tanyaahna luar biasa bela ka rakyat teh nya eta bela ka rakyat teh jika pemerintahan Kabupaten Bandung laras anu dikiwari dipimpin ku Pangaresana Bapak Haji M Dadang Supriyatna SIP MSI semohon luar biasa nyaahna ka rakyat ayeuna lain populasan deuleu karaos akang karasa ku dewek deuleu karasa ku masyarakat laras eta nyaahan dedeuhan welasan asihan nya matak ngaronyat Kabupaten Bandung ayeuna deuleu euy semohon pokokna mah the best Kabupaten Bandung deuleu dina tahun-tahun ayeuna tilu program prioritas Pangaresana Bapak Bupati Bandung hiji pemberian intensif bagi guru ngaji tuh deuleu nya luar biasa deuleu euy yang alhamdulillah deui nya Kang dah siakan aduh eta terkenal tercemar masih Ali tuh deuleu luar biasa Pangaresana Bapak Bupati Bandung ya tadi pemberian intensif bagi guru ngaji
Teras aya program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Ya, eta teh luar biasa dilesok mangpaatkeun. Katilu nyata program kartu tani si bedas. Tuh, tilu program unggulan ieu teh bagian tina 13 program strategis pangarsana Bapak Bupati Bandung. Semohon. Yang periogi ka uninga kulantaran mesatna pangwangunan boh infrastruktur boh lahir boh batin di Kabupaten Bandung di tahun 2002 hiji nepi ka tahun 2002 teh ngaraih penghargaan aya 130 penghargaan dulu luar biasa rupa ge tina kanyataan dulu. Bagja dulu di gedung Balai Rame tanya Balai Rame akang itu. Pangarsana Bapak Haji M Dadang Supriyatna Bapak Bupati Bandung kalih Ibu anu dipihormat ku jisim abdi nya dina mapag tahun anyar 2023 sagedeung deui festival seni gawe bareng sareng Kadis Budpar atau pangarsana Bapak Sekda oge aya Bapak Dr. Haji Cakra Amiyatna STMA Bapak Haji Ali Nurdin Ketua FKKB Bedas Bapak Rona Budiman Sekretaris FKKB Bedas Bapak Haji Insinyur Haji Anang Susanto oge aya Bapak Haji Ahmad Johara di BKP SDM atau tekantun nganuhunkeun nya ka dulur-dulur simkuring dipimpin ku Babeh Junjun Junaidi sareng Kang Fadil Piking. Wah luar biasa pasukan balik subuh Haji Ededi ti Cinenjo Talaga Majalengka dulu aya Canti Bogor Araya. Wah luar biasa yang di Tasik lain naon bilih nyang kolong ting kana waktu si tepan sakedap di bade naon mapag tahun anu anyar nya papag tahun anu anyar mudah-mudahan urang sadayana nya aya Bapak Bangbang Ketua BJB Kabupaten Bandung Bapak Dr. Aten Sonandi Sekretaris Budbar Bapak Ustadz Persib eta mah CSDW dulu alhamdulillah Haji Indra Garuda Kang Dadai RD Imbar Usman Bapak Haji Tarya si ganteng kalem Bapak Dadi Wardiman atur nuhun atuh ka rumah makan Bugal alhamdulillah WN ti Kes Bangpol Ahar Hari GBS kalih reng-rengan Bapak Haji Ali Nurdin Bapak Haji Usin Bos Kayu Cisaat aya alhamdulillah dulu Bapak Alit Polda Pun Biang Mamah Eis Sumping Mamah Iya para seniman seniwati reg-reg di panggung pangarsa Bapak Bupati nya awowo wah pokoknya mah luar biasa Mamah Pera atau Ibu Hajah Emadeti alhamdulillah Ketua PKK Kabupaten Bandung alhamdulillah Bapak Haji Syahrul Gunawan oge Sumping wakil bupatinya oge para stafna alhamdulillah yang boleh nyang kolong ting kana waktos eta bos Iwan Bulek tawaringin kumaha bos Wawan saur itu Bapak Haji Asep Wawan ti kahuripan genep salapan Curug Janung oge Sumping alhamdulillah yang boleh nyang kolong ting kana waktos urang geng sirlingih waya pangersana Bapak Bupati Bandung kanggo nyamut tahun baru 2023 wilujeng jiro jang dihaturanan pangersa Bapak Bupati jago si Bapak tuh Pak Dandim
Sakantana kenalkeun mewakili dan Lanut Sulaiman Bapak Mayor Pompirdi, Pak Ketua MUI Kabupaten Bandung Pengersana Ki Haji Yayan, mangga di haturanan kanggo doa bersama pas tabuh 12.00. Oke hadir anu kusin pika hormat, oke dipika cinta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung Ibu Hajah Emma Deti Dalang Supriyata, Pak Sekda Kabupaten Bandung Pak Ami Cakramiyana, para asisten, para staf ahli, para kepala OPD, oke para camat anu sindipika hormat, oke Pak Pincabang BJB Soreang Bapak Bambang Kendra Senjaya, Direktur Utama PT BPR Ketara Harja Pak Haji Aep Hendar Cahyadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtara Harja Bapak Rudi Kusmayadi, Ketua Forum KB Kabupaten Bandung Haji Ali Nurdin, kum panginten sadayana nu hadir dina kesempatan ini kusim dihormat oke dibanggakeun. Mendekati detik-detik Saepna tahun 2022 simkuring seja laporan kasadana warga masyarakat Kabupaten Bandung. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa Kabupaten Bandung dina usia simkuring nembe ngajabat 20 sasi. Alhamdulillah peningkatan sangat luar biasa. Anggaranana kirang langkung hampir 200 miliar rupiah. Oke, termasuk modal bergulir tanpa bunga sareng tanpa jaminan anu dikelola ku Bank BJB Soreang sareng BPR Ketara Harja tahun 2022 Kang Cepot aya 40 miliar. Alhamdulillah. Insyaallah dina tahun 2023 diluncurkeun deui kirang langkung 30 miliar sehingga ieu artos 70 miliar tiasa ngabangkitkeun perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Anu katiluna program pertanian insyaallah dina tahun 2023 simkuring bade ngaluncurkeun hibah kanggo para petani anu agengna 25 miliar termasuk kekhususan kanggo para petani padi khusus kanggo padi kanggo sawah abadi ngawitan kaping 1 Januari 2023 tekedah mayar PBB na digratiskeun Luar biasa, barakallah.